Gajah kelempang di Tegalan. Pas gajah lempang, ayah sireum mang loba-lobana keur nyieun sayang. Si gajah teh ditahan ku eta sireum. Si sireum teh langsung ngomong, "Hei gajah, montong lewat ka dieu, sabab kuring keur nyieun sarang. Bisi maneh digebros." Si gajah teh sakitu sombongna ngajawab, "Ah, perengan ge sireum." Ditijek ge langsung pejet. Puguh si sireum teh ambek, langsung we ngajak perang ka eta gajah teh. Pas dina prakna, si gajah pas perang jeung sireum teh langsung nyerang ka eta sireum. Sireum teh langsung nyieun lobang anu salaputna eta gajah. Pas si gajah nyerang ka sireum, si gajah langsung digebros kana eta lubang anu dijieun ku sireum. Pas si gajah geus digebros ka eta sireum, si sireum anu mang loba-lobana langsung nyerang ka eta gajah. Atuh beuki dieu teh sireum beuki loba, gajah ge teu bisa ngalawan. Prokna gajah teh eleh we ku sireum. Teu kabayang sakitu gajah gedena, terus sireum sakitu leutikna lain tandinganana, tapi naha gajah beut bisa eleh kusabab gajah sombong. Ti mimitina geus sombong pisan teu bisa ngahargaan kanu eta sireum nu leutik.